Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadia balad ate ofisial di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalawan diwuhuh ku qabul anu maha agung, dibarengan ku panghijabah anu maha kawasa, diiring ku kadeudeuk kanya Gusti anu maha suci. Kurang ayeuna dugi kadangat ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana, nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita duriat ti alam gaib. Ayeuna kantun bagian anu ka-8 welasnanya pamiarsa. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Kang Ian Aditya ti Palihan Rancah Ciamis. Kangge Kang Ian ngahaturkeun rewu nuhun laksa ketik kabingahan, arehna parantos ngintunkeun naskah sakaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina channel ATE official ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe kantun subscribe heula, ngarah langkung pogot sareng langkung semangat deui kasih mamang dina enggoning medar ieu dongeng. Ning hilap di like di komennya nu saseueur-seueurna lainna naon mamang masok bingah kitunya upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Kalintang bingahna deui upami mah link video mamang ieu dipangeserkeun atanapi dipangbagikeun gitu. Seueur lah media sosial anu tiasa diangge nge-share atanapi ngabagikeun link video mamang ieu. Atuh ngarah teh nyangkolong tingkana waktos sumangga ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng duriat ti alam gaib bagian anu ka-8 welasna. Kumaha salajengna? Sor cikopina, betot simutna, pagan heula tali kolorna, bisi morosot, merezel, morozol, uzel-uzelan di tengah jalan. Tumpak tungdung tes. Para wargi sadayana, 2 poe disaprak Lurah Ujang ngayakeun syukuran di lembur Cigereyem. Barda jeung Nyimas Banwati pamitan ka Lurah Ujang sakulawarga. Sok sanajan harita Ambu Marni masih ngandeg keneh kusabab hate leutikna ngarasa kaleungitan, tapi bubuhan Barda ngarasa kayaan geus aman tina gangguan Ki Jantra. Eueuh alasan deui keur manehna mun kudu tetep cicing ranggenek aya di lembur Cigereyem. Bu Marni jeung Lurah Ujang teu bisa pajar kumaha iwal tingidinan ka Barda anu sajamiah. Kacaturkeun isuk-isukna dina wanci hanut moyan. Barda jeung Nyimas Banwati undur diri kalayan disaksian ku 3 pasang mata anu carinakna. Nyapon kitu deui pikeun Neng Laras hatena ngarakacak sedih, malah mun kongang mah asa sapok-pokeun hayang ngomong hayang marengan ka Barda, dirina teu paduli sok sanajan aya Nyimas Banwati. Pamiarsa sadayana, cag urang tunda heula ngeunaan lampahan Barda jeung Nyimas Banwati anu lumampah ninggalkeun lembur Cigereyem. Harita Barda ngajugjuk ka negeri Sabah pikeun nganterkeun Nyimas Banwati kanu jadi ramana. Lumakuna 2 nonoman urang tunda heula lalakonna sangkan aya sampeureun dina poe jata.
mangga urang padar heula carita nutos lami katunda nyaeta ngeunaan Kalagenggong anu ngeueum di situ Panjalu. Para wargi sadayana teu karasa ku nyerelekna waktu Kalagenggong anu ngeueum di situ Lengkong Panyalu geus aya kana satauna. Kalayan ku sabab jeung kalayan ku kasabaran jeung ku kayakinan dina ngalakonan usahan awak Kalagenggong anu tadina renghek tutung teh kiwari geus robah deui jadi bersih sakabeh tatuna leungit lita teninggalkeun tapak saeutik acan. Harita Kalagenggong sila mendeko naluhur cadas sura bari sura seri sorangan dumeh ngarasa bunga kusabab sakujur awakna geus cager deui kawas sabihara-bihari. Leungeunna ngusapan kulit awakna dipapai ti handap nepi ka luhur. Tapi barang dampa leungeunna ngusap kana palebah pipi jeung irungna kebeg teh. Kalagenggong ngagebeg manehna hampir-hampiran luncat tina dasar situ saking ku kagetna. Kalagenggong ngusap deui beungeutna jika nu kurang percaya kana rarampanan. Tapi sidik leungeunna teu salah. Yen beungeutna kiwari geus robah nu tadina pikasieun teh ayeuna mah salin rupa jadi rupa manusia anu umurna aya kana 60 tahunanana. Leng Kalagenggong ngahuleng ngaraga meneng. Ututna muter harita bener-bener can bisa ngarti karena kenyataan anu teu asup di akal. Sok sanajan manehna mangrupakeun bangsa jin anu bisa salin rupa gonta-ganti rupa, tapi ku ayana kajadian kitu kasaktian anu jadi ciri khas bangsana kiwari leungit. Buktina harita nalika Kalagenggong ngawatek ajian malih rupa wujudnya teu bisa robah deui, dirina geus teu bisa mancala putra mancala putri deui alias tetep dina wujud manusia anu sakira umur 60 tahunan. Waktu sajroning keur ngahulang kitu Kalagenggong dikagetkeun deui ku hiji sora anu ujug-ujug kerindeng di eta tempat. Bagea Genggong Bagja pikeun anjeun anu geus robah rupa jadi manusia nu sampurna Genggong. Kalagenggong luak lieu ngenjauhan ka sakurilingeunana tapi waleh nu katempongan ukur cai sakuring bungking nu aya ngan ukur cadas jeung makhluk-makhluk cai sarupaning lauk keuyeut jeung sajabana. Percuma Genggong, percuma andi keluak lieu rurat reret ka sakuring bungking ieu patempatan sabab anjeun moal bisa ningali jeung manggihan jerim kaula Genggong. Cek kata sorang wonten pami salirate sahate ieu teh nu saleresna. Nah aya budak patula patalina sareng kajantenan anu karandapan gusing kuring ayeuna. Kitu cek Kalagenggong ngawanikeun diri tumanya ka soratan pajiri. Regepkeun ku ilahi Genggong. Ngaran kaula Syekh Ali Kurozan. Asal kula di negeri Kawali. Bener pisan kejadian nu karandapan ku andika ayeuna aya kaitanana jeung kedatangan kula. Ku hal eta sakabeh kejadian lain tanpa maksud tapi aya tugas anu kudu ku anjeun dilaksanakeun Genggong. Sakali deui Kalagenggong ngahulang barang ngadenge keterangan ti eta sora anu ngakukeun ngaran Syekh Ali Kurozan. Dirina can ngarti kana pamaksudana. Kalagenggong tumanya, hapunten pangarsa,
wirena simkuring teh teu acan ngartos kana pamaksa dan salira. Ieu Genggo kurang leuwih setahun katukang dina sajroning kula kerzikir muntang kanu kawasa kula menang ilapat yen bakal kedatangan tamu nu bakal muntas ka Yezitu eta jalma keur neangan piguruweun keur dirina sangkan hirupna masagi ku pangarti cembar ku pangabisa. Tah kusabab hal eta rupa anjeun anu tadina pikasieun ku ayana widi ti Gusti nya akhirna jerib anjeun bisa robah jadi manusia. Kasup kurit anjeun anu tadina rengek tutung ari maksudna nama taya lian sangkan jalma teu sarieun kajabat eta kula rek merdih tanaga ka anjeun pikeun ngangkat eta manusia anu bakal ngaliwat ka ieu situ sangkan diangkat jadi murid anjeun Genggo. Sadaya-daya pangarsa mumpunten dah simkuring makhluk nu teu tiasa nanaon komo deui pami kadang ngangkat murid mah di mana teuing ilmuna pangarsa. Ulah hariwa Genggo salila anjeun ngawuruk eta murid titipan kula salila waktu eta oge kula bakal marangan anjeun pikeun ngabingbing na Genggo. Mangga pangarsa simkuring sejatumut atuh kana amanat salira mungapunten sejatu maros diwe manawi aya ciri-cirina nu aya di eta calon pimurid anu bakal angkat atau anu bakal ngalangkung ka Yezitu pangarsa. Ciri-cirina mah awewe papakeanana zarwa biru make tiung jeung sabagian raina ditutupan ku salendang biru sakitu keterangan ti kula Genggo. Ayeuna anjeun geura hanjat ka Nusa Gede idinya anjeun bakal manggihan wangunan pikeun cicing keur ngawuruk murid kula Genggo. Syekh Ali Kurosa mungkas kateranganan dibarengan ku oyagna cai situ anu keplok kadaratkeun budana pabuih kabawa ka sisi pating kolembar maseuhan sabagian daratan. Para wargi sakadik pangintennya meunaan silsilah atawa sajarah kerajaan Panjalu anu dianggo latar na ieu dongeng. Panjalu teh mangrupikeun hiji karajaan bawahan Sunda anu corakna Hindu Buddha. Ayana di 730 hiji meter di permukaan lautnya. Nu ayeuna di suku gunung nu ayana di suku gunung Sawal. Posisi kerajaan Panjalu dikelilingan ku benteng alam mangrupa runtuyan gunung. Di beh kidul jeung wetan ngajungkiring gunung Sawal anu jadi pamisah jeung wewengkon Galuh. Sedengkeun di beh kulon dibentengan ku gunung Cakrabuana anu baheulana jadi tapal wates kerajaan Sumedang Larang nyambung ka Palikaler ngajepat Gunung Bitung anu panjang anu jadi watesna Ciamis jeung Majalengka nu kapungkurna jadi wates kerajaan Panjalu jeung kerajaan Talaga. Numutkeun geografisna nalika abad ka 13 dugi ka 16 antara tahun 1200-an dugi ka 500-an wates kerajaan Panjalu diantawisna sareng kerajaan Saunggalah atanapi Kuningan sareng Cirebon di Palikaler. Di Paliwetan aya Kawali anu kapungkur mah ibu kota Kamarajaan Sunda. Wilayah kidulna sareng kerajaan Galuh
sedangkan jadi wates tibeh kulon nyaeta Kerajaan Galunggung sareng Sumedang Larang. Punten pamilepatnya. Prabu Sanghyang Boros Ngora anu kapungkur kantos janten Raja Islam anu ngawitan di Tatar Panjalu anu kagungan karaton di Nusa Larang diwari mah kantun patilasanana nya kitu deui waktos kala genggong anu gentos nami janten Arya Wicaksana anu mancen tugas tiseh Ali Kurosan dina wangkid harita karaton Mahaprabu Boros Ngora tos kantun tapakna kantun titilasna. Arya Wicaksana ngajaul ya. Tah sanggeus kitu sanggeus sora Syekh Kurosan teu aya kala genggong anu ngaranna ganti jadi Arya Wicaksana harita ngajaul tina jero cai mesat ka darat napakeun sukuna di Nusa Larang teh Nusa Gede matana nu eces ku kawaskitaan bisa nempos sakuring bungking eta situ kayaan harita di situ lengkong masih kene hieum jeung caraneom ku tangkalan nu keledek dipapaes ku ribuan kalong anu pating gaya bag jeung ngarantung ngadahan kai tepati lila di belah wetan mata Arya Wicaksana nempo dedegan seorang awewe keur diuk naluhur para uleutik ciri-cirina percis pisan jeung disebutkeun ku Syekh Ali Kurosan sedangkeun leungeun eta awewe kaciri ngagayuh eta parahu anu maju ka tengahkeun ngageuleuyeungna eta parahu leutik anu dikayuh ku Dewi Tunjung Biru kebat ka tengahkeun mencosna tungtung parahu nyuruh meulah cai situ anu katampona tenang dibarengan ku hiliwirna angin nebak kana sebagian cai anu keplok maseuhan sisi parahu nya kitu deui leungeun bajuna anu make perhiasan renda tina benang emas ilu kabaseuhan kasimbuhan ku cai beuki lila parahu teh beuki ngadeukeutan ka pelabah hiji batu gede anu aya di sisi Nusa sedangkeun dina palebah rungkun anu sabagian kakeu manuk bango jeung tilil pating buriak pating geleber kaluhurkeun tumeh ngarasa kagebah ku kadatangan eta parahu leutik harita nalika tungtung parahu adek antal kana sisi batu mangrupa tangga 7 hambalan Dewi Tunjung Biru jerut turun dampal sukuna napak kana hambalan kahiji muka beneran waktu harita sebagian bitisna nu bodas bersih kabaseuhan ku keplokan cai situ tibe wetan cahaya srangenge sandila medar cahayana masih kene semu beureum sinarna sumebar paburisat di tukangan gunung Ceremai nyangan sabagian rai Dewi Tunjung Biru nu sabagian katutup ku selendangna sedangkan panona nu cureuleuk kurar giler nyitenan kasabudereun Nusa Larang tepati lila wush angin lumayan tarik niup datang ti jero Nusa Larang di barung ku ngacorelatna Arya Wicaksana anu ngolepat belas sambaran angina meh-mehan nembrag awak Dewi Tunjung Biru mun teu kaburu nyingcatkeun awakna mah akibat dorongan angin anu ukur nyuruwuk meulah ka situ katengahkeun anu ukur meulah cai situ katengahkeun soalna nyeor mepeuskeun sela-sela hawa anu masih keneh nyocot tiis Arya Wicaksana dedehem 3 kali bari nangtung naluhur
tungtung batu anu mencos, coba bodasna anu ngelebet katukangkeun katebak katiup angin, leungeunna sidakep matana mancot teu ngiceup nalingakeun Dewi Tunjung Biru. Sedengkeun anu diperhatikeunana geus ngarasa surti. Harta kene Dewi Tunjung Biru gancang dongkok mere hormat. Hapunten, dupi ieu leres sareng eyang guru Arya Wicaksana. Sakali deui ngendasi hapunten. Bilih kasumpingan simkuring teu sapagodos sareng manah salira. Nepangkeun abdi wasta Dewi Tunjung Biru kawit mati kawali di puseur dayeuh Karajaan Sunda. Samemeh ngajawab Arya Wicaksana ngagerenteusna jero hatena. Teu salah ceuk si Ali Kurosan. Teu salah si Ali Kurosan milih ieu wanoja jadi muridna. Da tetela alus basa adi rupa handap asor jabamis budi bear maramai sok sanajannya oge raraina katutupan salenda katingali kajabati eta gerakanana kacida gezidna. Berentes Arya Wicaksana nusa terus napok nyarita ku sorang ngandung wibawa. Leres pisan salira delebat nyai. Eyang oge ngarasa bagja dumegis kadatangan busa urang putu ti hiji syekh nu kacida leunuhna. Nuhun nyai, salira terus kerja rumpakeun ka tempat eyang. Sami-sami eyang, abdi oge ngaros binga. Wirehna eyang tos nangken ka abdi. Pamugi eyang teu ngaraos kaabotan. Wayahna abdi bade ngiring ngiruruk sareng bade nyuhunkeun diwuruk sareng deui koyong diangken janten murid eyang. Arya Wicaksana barang ngadenge omongan kitu ti Dewi Tunjung Biru. Dirina ngarasa teu kaget deui ku sabab samemehna Syekh Ali Kuro geus mere amanah ka dirina. Pok kadenge Arya Wicaksana cumarita, mangga teh teuing nyai. Eyang mah moal ngaraza ka beungi buratan selagi nyai niat ngalap ilmu teh eyang. Anu ngan zaukur bisa maca wungkul mah. Dari ilmu nu aing mah eyang oge teu boga darumaja atuh. Jadi jalma teh teu bodoh-bodoh aja. Dewi Tunjung Biru ngeluk tungkur bari ngabandungan Arya Wicaksana anu omonganana estuning jauh tina kasombongan. Nusa terusna Dewi Tunjung Biru nembak, hatur nuhun eyang kana pangangkeun abdi percanten ka eyang anu pinangtos tos masagi ku sagala pangartos. Mal oge abdi tembih dijugjug anggang di teyang pamit aya kapercantenan ka eyang guru anu dimaksa. Itu harita obrolanana antar Arya Wicaksana jeung Dewi Tunjung Biru anu dipitungkas ku pangajakna Arya Wicaksana pikeun ngajugjug ka hiji wangunan mangrupa masigit anu dijieun tina batu-batu alam. Sedangkan di hareupeun eta masigit aya deui ngajenggleng wangunan cukup gede. Poe nu kahiji Arya Wicaksana ngamitian ngajarkeun ilmu dasar. Mimiti olah napas jeung kuda-kuda dumasar kana kekuatan otot jeung suku. Poe nu kadua teu jauh beda nya kitu deui poe nu katilu sami mawon sarua pisan. Malah nepi ka 30 poena anu diajarkeun ku eyang Arya Wicaksana ngabulak-balik ilmu dasar. Dewi Tunjung Biru narima sakabeh anu diajarkeun ku guruna kalayan pinuh ku kekuatan niat jeung kasabaran.
akhirnya teka rasa diri geus aya kana 8 bulan maguron ngaguru ka Arya Wicaksana. Syekh Ali Kurosa anu marangan di alam gaib ngarasa sugem wireh nu jadi muridna kiwari pangartina geus masagi ilmu silatna pilih tanding hese pilawaneuna ngan hanjakal aya keneh hiji anu can kapibanda nyaeta ajian 8 inti bumi mincak poe anu ka-270 Dewi Tunjung Biru sila mandeko hareupeun guruna bari ngabandungan omongan Arya Wicaksana dari anak Nyai gening teu karasa hidup ayeuna geus aya kana 8 bulan cicing renggenek matu jeung ean kumaha betah gene cicing di dieu cek Arya Wicaksana bari mesem nanya kanu jadi murid kan tenan atuh eang kan tenan betah mah dara raosan teh asa nembe oge tadi aya di tempat babandung kuping sareng latihan kanuragan munya kitu abdi teh aya hiji pertarosan anu tika pungkur teu acan kedah manu eyang uninga sareng teu ngaraos kaabotan. Kulit parang Arya Wicaksana rada kerung barang ngadengi omongan kitu tinu jadi murid dirina can ngarti kana maksud anu jadi bahan pertanyaan Dewi Tunjung Biru daongkoh ari perkara wesen atawa jurus-jurus silat jeung kasaktian cek rasaan sakabeh elmuna geus diketrukeun kabeh dibikeun kanu jadi murid. Arya Wicaksana nyarita ku soran semusra so gerak tanyakeun ku eta eyang moal karaza kabeungburaatan jeung mudah-mudahan eyang bisa ngajawab kanu zalila ieu ngaganjel di hati hidup Nyai. Janten kieu anu salarasna teh ya abdi teh bade naroskeun perkawis ajian 8 inti bumi pemanawian eyang uningan sanu ngagemna eta ajian ku abdi bade dijugjuk sareng hiji deui manu eyang uningan kajalmi anu namina Barda anu kawitna ti Karanggali. Mata Arya Wicaksana netep seukeut ka pamenteun Dewi Tunjung Biru sorot matana jika nu nyoba-nyoba nembus kana selendang biru anu dipake nutupan sebagian rarain. Aya rasa heran dina mangsa nu jadi muridna nanyakeun hiji ngaran anu salila ieu jadi dununganna. Nah saha atuh nu sabadana Dewi Tunjung Biru geus sidik najan manehna sorangan geus nyoba nginget tapi waleh teu bisa nembus rusiah nu aya di muridna eta. Juringkangna kalangkang anu ngolembar na kongkolak mata teu boleh jadi rasa kapanasaran. Dewi Tunjung Biru rasa kapanasaran Dewi Tunjung Biru ngeunaan ajian 8 inti bumi jeung jajakan nu ngaran Barda anu jadi bahan pamikiranna sigana sok sanajan geus aya kana sawinduna hatena moal bisa dipangpalerkeun selagi can aya jawaban anu pasti tinu jadi guruna. Tapi nalika Nyi Tunjung Biru keur ngeluk tungkul sambari ngadagoan kana jawaban tinu jadi guruna. Nah atuh keur kitu ujug-ujug ulung waktos nah kabujeng seep wadia balat ATE ofisial keun atunya ieu dongeng teh urang cekapkeun we heula dugi ka dieu insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui atuh kukitu kukieuna mamang sajamit mungkur amit mundur dipayunan para wargi sadayana. Ayo
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.